Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, hiji warta anu parantos tuki di SMA Negeri Cimanggung saja kasanggakeun dina pidangan warta ku bahasa Sunda Tanggara Pasundan edisi Rebok 13 Mei 2020. Simkuring pun Akila Putri Sulaiman nu baris kadugikeun warta ngeunaan kadisiplinan di sakola ieu warta salengkap. Pihak SMA Negeri Cimanggung parantos ngayakeun razia khusus pikeun kakerepan, buuk, serta pamakean make up ku sakumna siswa dina poe Rebo 13 Mei 2020 genep. Ieu kagiatan dilaksanakeun pikeun ningkatkeun kakerepan serta kadisiplinan di sakola. Dina ieu razia teh sabenerna pihak sakola mah henteu ngayakeun pamariksaan HP. Hatur nuhun keakilan nu aya di studio. Abdi ayeuna nuju aya di SMA Negeri Cimanggung. Kesiswaan SMA Negeri Cimanggung nu parantos ngayakeun razia buuk jeung make up. Ku kituna kegiatan ieu oge pikeun ningkatkeun kakerepan jeung kadisiplinan di sakola. Nah pemirsa, kaleresan di dieu aya salah siji siswi nu nuju berkegiatan. Hayu urang tumaros ka salah siji siswi nu aya di dieu. Kakak Atsana aya teh nyalira pernah dirazia. Alhamdulillah abdi nyalira teh tacan pernah dirazia sabab abdi mah nurut pisan kana aturan sakola. Tanggal pendidik pernah razia dadakan kenaan buuk sareng menah dia. Mutkeun tanggapan abdi mah saur abdi razia ieu teh sae kanggo pendisiplinan murid-murid di sakola. Sabab murid-murid ayeuna mah bersikap kumaha maranehna kitu. Erek buuk panjang, erek make make up-nya. Salagi can ditegur mah bakal digunakeun wae. Jadi ayeuna razia ieu teh sae kanggo ngadisiplinkeun murid-murid. Mungkin tidak pernah saksi nahan HP detik aja suara buku kata nabi ngantosan waktu sekolah teh adil. Saur abdi mah adil-adil wae nya tapi luka kanggo murid-murid lain beureun anu kena sanksi eta nyebatkan teu adil tapi eta teh jadi pelajaran gitu ka murid anu kena sanksi eta. Jadi urang teh teu sangeunahna kana aturan sakola. Nah, sanksi seperti kieu teh kegiatan ajaran hidup sareng rancangan langsung bikin kakayuna. Nah, sabab urang teh jadi gaduh pelajaran jadi alim kieu deui sieun dirazia. Tapi minangka sanksi anu tegas. HP milik siswa anu masih kanyahoan buukna panjang atawa gondrong jeung siswa awewe anu masih make make up eta HP-na bakal dibawa atawa ditahan ku guru. Pikeun nyokot deui eta HP teh pihak sakola mere syarat anu beda. Siswa lalaki anu kanyahoan buukna masih panjang kudu nyukur buukna heula di dinten eta keneh. Siswa awewe anu make up-na katewal perkara HP-na bisa dicopot deui pas balik sakola. Ieu sanksi dipihareup bisa mere pangaruh sangkat siswa kana tata tertib aturan. Pamirsa, tetela warta anu tadi teh jadi panutup dina pidangan warta di dinten ieu. Manawi aya coretal kecap anu teu merenah, simkuring nada dihapunten wilujeng kanton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.